Episode K20 genep Rukmini buburu kaluar, ari nu laina teu langsung bubar. Tapi babagi tugas, dipimpin ku Ici, aya nu kabagean ngondang, aya nu kabagean neangan catering, tenda, dekorasi jeung sajabana. Atuh sakedapan mah ruangan teh sibuk ku anu nelepon sasuai jeung tugasna masing-masing. Ukur Dudung jeung Udin anu cicing teu ngalakukeun nanaon. Udin mah pantes lantaran ukur incu minantu jeung lain pagawe palapa, tapi Dudung mah beda. Matak naon atuhnya acara teh diayakeun di hotel, atawa di balai pertemuan, jadi geus teu kudu riweuh neangan catering, tenda jeung sajabana, cukup niuleponan ondangan, cek Dudung ku Kulutus. Teu sagampang eta atuh kasep, hotel jeung gedung acan tangtu boga jadwal kosong keur peuting isuk, kudu di-booking heula sedengkeun nini hayang buburu, jawab Udin ka Dudung, bari gregetan hayang nyabok. Dudung teu malirek kana jawaban Udin, manehna ngajengkat kaluar terus asup ka ruangan kerja Rukmini. "Ni, leres direktur bade dipasrahkeun ka Teh Ici," cek Dudung. Rukmini kerung bari ngajawab, "Nini geus janji, naha salah. Ulah atuh Ni, naha, manehna anu ngaloloskeun kontrak, ibarat pahlawan keur palapa, jadi pantes." "Ari kitu Nini teu uni ngasaha anu ngabantos Teh Ici," cek Dudung. "Baruk aya nu ngabantu, saha?" Rukmini nanya bari kerung panasaran. "Juragan Ius Ni, abdi nampi wartos," saurna. Juragan Ius tadi wengi sumping ka Bumi Wamardi terus ngawungi di ditu. Matak Teh Ici sumpingna ka Bima Raya kasiangan. Da pastina ge geus kacapean, ngartos panginten Nini oge naon anu geus dilakukeun ku maranehna, cek Dudung. "Ari nyarita teh sok ka mana wae, pan aya salakina, aya kolotna, teu asup akal lamun ngalakukeun rucah," cek Rukmini rada ambek. "Upami Nini teu percanten, sok telepon Juragan Ius ayeuna, leres teu tadi wengi ka Bumi Wamardi," jawab Dudung. Terus Dudung nyarita deui, upami kajantenan ieu kadangu ku batur, terus nyebar pabeja-beja, Nini pasti bakal wirang hanjakal geus ngangkat Teh Ici jadi direktur palapa. Rukmini ngahuleung, Rukmini percaya pisan kana omongan Dudung sabab kabeh aya pakuat pakaitna. Geus lila manehna apal Ius taraf nyerah ngungudak Ici, beres wawan kusuma dikubur Ius datang nyerah keun duit 5 juta jeung buket sanajan ukur nitahan supirna eta pasti pikeun narik simpati Ici. Terus beres rapat tadi peting ngeunaan saha nu rek mawa penawaran ka Bima Raya, Ius ge datang, dibere nyaho yen Ici anu bakal indit ka Bima Raya. Matak manehna oge yakin pisan tadi peting Ius pasti langsung ngadatangan Ici. Sok emutan deui ku Nini, samemeh sadayana teu acan katalanjuran, cek Dudung. Rukmini geus kapangaruhan ku omongan Dudung, manehna mulai mikiran calon lain keur direktur anyar. Rukmini ngararet ka Dudung, "Maneh siap-siap jadi direktur, tapi ingat, sagala kaputusan palapa tetep aya di Nini, ulah ngalakukeun naon wae tanpa persetujuan Nini. Ngarti?" "Siap Ni, teu sawios abdi janten direktur boneka oge. Nu penting ulah dugi ka ragrag ka Teh Ici," cek Dudung atoh. "Dina acara isukan, maneh kudu dangdan sing rapih, sabab bakal dilantik jadi direktur. Tapi ingat, Nini bisa ngangkat, Nini oge bisa mecat, jadi ulah macem-macem," cek Rukmini. Episode K27. Balik ti kantor palapa, Udin jeung Ici tuluy mulang. Ici katingalina sumanget jeung bunga, sagala kahariwangna ayeuna teu jadi kanyataan, matak manehna nganuhunkeun pisan ka salakina. "Nuhun Kang, upami sanes pangdorong ti Akang, pamohalan abdi tiasa ngabereskeun tugas dinten ieu," cek Ici ka Udin. "Eta kabeh lantaran usaha Nyai sorangan, teu kudu nganuhunkeun ka Akang," jawab Udin bari nyerengeh. "Akang oge rek aya hadiah ka Nyai, kabeneran sakedeng deui pas sataon kawinan urang, Akang hayang ngajieun acara khusus," cek Udin rada serius. "Akang bade masihan kejutan ka abdi," Ici nanya panasaran. Udin ungguk bari imut, "Upami kitu, abdi moal seueur tataros deui," cek Ici bari ngarangkul cangkeng Udin. Udin mikiran, naon anu kudu dipigawe keur nyenangkeun Ici dina raraga sataun umur perkawinan manehna,
basa kawin dirina dina kayan masih balangsak, nepi ka teu bisa barang berena naon pisan ka Icih, tomboro babawaan perhiasan atawa parabot kawas batur, IPK jeung biaya hajat oge kabeh ditanggung ku Wawan Kusumah. Udin tuluy pamitan ka Icih rek kaluar, terus indit kana taksi, nu akhirna turun di harapan toko perhiasan Emily Jewelry. Emily Jewelry bisa kasebut toko perhiasan gede tur kumplit, emas bodas, emas koneng, platinum, berlian jeung sajabana kabeh aya. Udin hayang meuli perhiasan, beres eta rek langsung neangan hotel pikeun nyewa tempat keur acara ulang tahun perkawinana. Asup ka toko Udin eueuh nu malire, katingali sababaraha pelayan ukur melongku tetepan curiga, hiji ge teu aya nu nanya. Udin rurat reret ka sakabeh perhiasan anu dipajang boh anu dina etalase, atawa dina lomari. Matana melongka hiji kangkalung platinum ukuran letik gagantelna bentuk kembang mekar jeung aya mataan tina berlian merah, cocok pisan lamun dipake ku Icih. Eta kangkalung dipajang misah dina lomari anu dikunci. Udin ngamaklum, sabab berlian merah kasup berlian langka jeung hargana oge pangmahalna mun dibanding berlian jenis nu lain, geus pasti moal dipajang sambarangan. Udin nenjo harga anu ngagantel dina kangkalung 250 juta, harga sakitu ku manehna dianggap wajar, sabab manehna nyaho harga platinumna wae 700 ribuan sagramna, berlian berumna 100 jutaan sakarat. Jadi manehna gewat nyalukan saurang pelayan toko. Ci ningali kangkalung nu eta, oh, koncina aya di manajer, antosan sakedap pa, cek eta pelayan bari ngaleos ka lebah meja kasir terus mencet bel nu aya di handapan meja. Saurang awewe ngurunyung ti jero bari satengah lumpat, dina dada bajuna aya ngaran, Yeni. Bapa ieu hoyong ningal kangkalung anu ieu, cek eta pelayan ka Yeni. Episode ke-28, Yeni melong saliwat ka Udin, bari ngagusur pelayan ngajauhan Udin, mane serius. Leres, bapa itu leres hoyong ningal kangkalung, jawab pelayan bari sieun. Terus mane percaya, nate nenjo, piraku dangdanan model kitu rek meuli kangkalung mahal, ci mikir atuh, moal mungkin jelema beunghar ukur mama kameja murah bari baseu ku kesang. Jeung calana belel bari di sapatu kets, jaba teu make kaos kaki acan terus rek meuli kangkalung harga ratusan juta, cek Yeni bari mulak cangkeng. Ngarasa keur diomongkeun Udin nanya tarik, dijual teh kangkalung teh, kuring hayang ningali. Dijual pa, tapi lain ka anjen moal mampu meuli, cuk Yeni teh eleh tarik. Hor, pan kuring geus ningali bandrolna, matak hayang nenjo barangna ge kuring mampu, jawab Udin bari kerung. Ulah ngimpi pa, paling ge bapangan ukur rek selfie seolah-olah keur meuli kangkalung mahal ajang postingan dina Facebook, bener teh, cek Yeni nyindir sinis. Aya saurang awewe anu keur nyobaan ali oge milu ngomong. Teu mampu meuli tapi hayang nyabak, ngalindur jelemat teh, meuli ali ieu ge nu ukur harga 300 ribu acan karuhan kabeli. Komo ratusan juta. Udin ngareret ka eta awewe, ternyata lain ngan ukur saurang, tanpa disadariku Udin, ternyata manehna geus dilalajoan ku jelema loba, awewe lalaki, kolot ngora, geus ngagimbung di jero jeung luaran toko, malah aya nu noong sagala tina kaca. Anjay aing jadi artis, cek Udin bari matana molotot ka Yeni, awas yah, sakedeng deui maneh bakal pangsiun gawe, cek Udin na jero hate. Terus Udin ngaluarkeun HP, nelepon Wa Asep. Uwa masih aya di Bandung, muhun gan, ayeuna keneh ka Emily Jewelry Astana Anyar, bawa duit 250 juta tunai, ulah dililakeun. Mangga gan, antosan 10 menit, Yani nu nenjo sarta ngadenge Udin nelepon langsung jebi. Kalahkah acting, emangna anjen boga duit tunai sakitu? Dala urang gesa umur hirup acan pernah nenjo duit tunai sakitu, komo nyabak, dina enyana kudu nyokot heula ka bank oge teu sagampang eta, kudu janjian heula jeung prosesna lila, bari nya kakak. Tah kulantaran acan pernah, sakedeng deui maneh bakal nenjo, cek Udin bari ngadeketan ka lalaki anu lalajo dina lawang panto toko bari udut,
rokok tina sungutna dicomot ku Udin, terus dikenyot dibawa ka jero, bari ngelepus udut Udin diuk dina korsi anu khusus keur pembeli. Kurang ajar, wani ngaroko sagala di dia, kawas toko nu sia wae, cek Yeni ambek. Paduli, bila perlu ieu toko dibeuli ku aing, cuk Udin. Udin memang ngahajakan sabab geus kapalang ambek, matak sikap jeung omongana sangeunahna, pamikirna, disopanan ge percuma, kalah beki dilunjak. Sakur jelema nu aya pating kucuwes silih harewos ngomong keun Udin. Moal gelo mah kitu ieu jelema, cek salah saurang. Beki panasaran hayang nenjo kumaha rupa duit 250 juta teh, cek nu saurang deui. Urang lalajoanan tepi ka tamat. Saha anu sabenerna bakal neunggar cadas, cek sora awewe anu tadi nyobaan ali. Nenjo suasana geus teu bisa dikendalikan, Yeni ngaluarkan HP rek nelepon polisi, ngan teu kebat sabab Nenjo iring-iringan tilu mobil Rolls Royce nuju ka harapan toko. Episode ke-28 8 urang lalaki cepak tur gagah anu sarua pake setelan jas hideng jeung kacamata hideng rikat kaluar tina mobil. Opat tina mobil harap opat tina mobil tukang, ngalengkah nyiraikeun jelema loba pikeun muka jalan, dua urang langsung asup nyingkah keun pembeli anu aya di jero digiringkeun kaluar, nyesa Yeni jeung sababaraha pelayan katut Udin nu masih ngelepus udut bari diuk. Teu lila panto mobil tengah oge muka, Katenjo wa Asep turun ditutur keun ku saurang lalaki anu sarua kolotna ngajingjing koper. Terus dua nana asup ka toko nyamperkan Udin teu malire ka Yeni anu harita mapak keun bari rengkuh hormat. Kayan ngadadak jempling, sarerea kaget nenjo kajadian ieu, eueuh nu wani ngomong, aya sababaraha anu ngaluarkeun HP pikeun video keun kayan di jero tina kaca toko, tapi dicarek ku 8 pengawal anu harita ngajaga di luar. Jadi maraneh nangan ukur wani motret bari susulumputan tepake blitz da bisi kanyahoan. Juragan, ieu artos anu dipesen, cek wa Asep ka Udin bari nitah ajudana muka koper dina meja kaca nu aya di tengah. Yeni katembong ngeleper Nenjo gepokan duit 100 ribuan dina jero koper. Tah katenjo kumaneh, pariksa bisi disangka palsu, cek Udin ka Yeni bari nincak kuntung rokok ku sapatuna. Sumuhun, abdi ningali, cek Yeni bari awakna ngadek-dek. Udin malik ka wa Asep, kuring hayang panggih jeung nu boga toko. Wa Asep ungguk bari mencet nomor telepon dina HP-na, telepon langsung nyambung, gorowok teh wa Asep nyorowok kana HP, aing Asep peot, ayeuna keur aya di Emily, buru kadiu, telepon langsung di Paraman. Ngadenge ngaran Asep peot, beungeut Yeni beki pias. Sabab sasaha oge pasti pada apal yen Asep peot teh pasti kapercayaan Agus Subrata, saurang konglomerat kahot. Tekungsi 5 menit hiji Camry bodas parkir, saurang Cina pendek gendut bayu hiu gura giru turun terus purat perot asup ka toko teu sirikna bari notok-notoken maneh. Aden, abdi sumping, aya naon meuni asa rarewas. Jebrot si gedut ditampiling pipina ku wa Asep, manajer sia geus wani-wani ngahina dunungan dewek, sia teu balek ngawarah pagawe kumaha carana ngalayanan pembeli nu bener, goblok sia. Wa Asep kacida ambekna, kermah karek nyaho yen salila ieu kahirupan Udin balangsak sarta loba dihina batur, kari-kari ieu katenjo ku panona sorangan. Anu ditampiling muringis nyekelan pipina bari ngareret ka Udin, tenyang kabudak ngora anu diuk eta teh dunungana Asep peot, berarti mun teu anak pasti incuna Agus Subrata, buru-buru manehna nyamperkeun ka Udin, tuluy deku ka Udin bari ngarapetkeun dua dampal leungeunna menta di hampura. Hapunten abdi juragan, cek manehna bari rikat nangtung terus ngajenggut rambut Yeni anu masih nangtung sina deku harapan Udin di sisi manehna. Ngan bubuhan dijenggut kuno pendek jaba gendut sacara ngadadak, atuh Yeni asa digulantungan, Yeni teu bisa nyaimbangkan awakna, manehna langsung notok nangkuban, beungeutna persis ragrak dina sapatu Udin, buru-buru Yeni diuk andeprok emok bari tungkul. Sia tenele, sia rek modaran aing, gewat menta hampura terus kaluar ayana ti diu, montong balik deui,
cek si gendut bari ngagaplokan sirah tukang Yeni sababaraha kaliku lengena. Udin sabenerna mah teu tega nenjo saurang awewe diperlakukan kasar siga kitu. Tapi inget kumaha tadi manehna dihina, wajar Yeni kudu narima akibatna, sugan jeung sugan kaharepna sikepna bisa robah lamun dirina inget kana kajadian poe ieu. Aya paribasa, hutang nyawa kudu dibayar nyawa, nu ngahina kudu narima panghinaan nu leuwih, eta karek bisa disebut satimpal. Pelayan nu lain ukur ngariung di juru toko bari tarungkul, saurang GOW nu wani ngadeketan. Yeni ngorondang lalaunan terus ngarangkul suku Udin bari cerik, juragan hapunten abdi leres teu uninga, anjeun saha, rumaos abdi lepat tos nganilai anjeun miskin, teu mampu, abdi moal sakali-kali deui ngahina batur, ampun juragan. Ningali Yeni ngarangkul suku Udin, si gendut buburu narik lengan Yeni, kurang ajar, teu pantes sia ngarangkul suku juragan, bari terus ngagusur Yeni kaluar, mantok siah, terus manehna asup deui nyamperkeun Udin. Udin nyarita saolah-olah kajadian nanaon, kuring rek meuli Kang Kalung eta keur pamajikan, pangmungkuskeun, bari nunjuk Kang Kalung dina jero lomari. Mangga juragan, si gendut buburu nyokot kunci lomari anu sabenerna aya dina laci handap lomari eta, terus panto lomari dibuka, Kang Kalung dicokot. Udin ngaluarkeun kartu, gesek ku kartu ieu weh, cek Udin bari mikeun kartu ka si gendut. Terus Udin ngaliuk ka Wa Asep, "Wah, duit mah bawa balik deui weh, nuhun." Si gendut anu geus ngasupkeun Kang Kalung kana kotakna, nunda deui kartu jeung kotak Kang Kalung di harapan Udin, "Juragan, teu kedah diartosan, Kang Kalung ieu hadiah pribadi ti abdi kangge juragan istri." "Haish, ulah kitu. Mane keur usaha, saacana ge kuring memang niat rek meuli, lain menta," jawab Udin. "Juragan, abdi ikhlas Kang Kalung ieu digratiskeun ka salira, etang-etang nebus kalepatan abdi." "Tampigan, bisi si gendut teu bisa sare peting ieu," cek Wa Asep ka Udin. Udin ragu, tapi akhirna kotak Kang Kalung jeung kartu disakuan. Nenjo Udin narima pamerena, si gendut ngarenghap panjang, hatena ngemplong, sabenerna dirina leuwih sieun ku Wa Asep, saha jelemana nu teu apal ka Asep peot, usahana bisa langsung tutup lamun manehna geus nembongken si hung nu sabenerna, matak dilandi peot ge lain kulantaran awakna anu memang peot, tapi sakur jelema nu geus kungsi urusan jeung manehna huluna bakal peot, bakal leungit kawani. Episode ka-30, saatos ti dieu, salira bade ka mana deui? Wiosku abdi dijajabkeun, cuk Wa Asep nanya ka Udin. "Teu kudu, kuring hayang sorangan," cek Udin, terus ningali ka si gendut, "di mana panto kaluar tukang?" "Pali ditugan, kapengker, hayu dijajabku abdi," cek si gendut bari lempang ka tukang ngaliwatan sababaraha ruangan, duanana geus teka tenjo ti hareup. Si gendut muka panto, sameme indit, Udin ngomong bari nepakan tak-tak si gendut, isukan mah gawekan saurang satpam, ngarauh nu wani udut di jero toko. Si gendut ukur kerung bari ungguk, di harapan toko, jelma geus mulai bubar, Wa Asep jeung rombongan ge geus arindit. Tapi dina internet mah mimiti rame, sababaraha foto geus aya nu posting dumasar kana urutan kajadian di Emily Jewelry, jeung langsung populer. Rupa-rupa judul jeung komentar, aya nu ngajudulan manusia super kaya, bos sombong, letik tapi lada, jeung sajabana, inti tina komentar kabeh sarua pada tumanya saha eta pamuda teh. Tapi untungna dina kabeh foto nu diposting, hiji ge eueuh nu ningalikeun banget Udin sacara jelas, sabab salian posisi Udin nukangan, kaluar ti tokona oge ngaliwatan panto tukang. Ti Emily Udin teu langsung balik, tapi naik taksi neangan tempat keur acara satahun pernikahanna, anu pastina bakal jadi tempat di mana manehna rek mikeun eta Kang Kalung ka icih sangkan leuwih romantis. Anu kapikirku manehna nyaeta taman gantung di Padma nu aya di Ciumbuleuit. Hotel Padma mangrupa hotel mewah di Bandung, aya di lokasi nu kawilang lega, bentuk bangunan jeung dekorasi jerona oge kawilang mewah tur modern, salian penginepan, pusat olahraga, hiburan, jeung restoran,
aya pusat perbelanjana oge. Tah nu disebut Taman Gantung, ayana di lantai pangluhurna di jero pusat perbelanjaan. Pangna disebut Taman Gantung kusabab ruangana anu gede teh dikuriling ku kaca jeung hetapa oge kaca, di jerona didesain bentuk taman nu kacida hadet tur asri. Sagala jenis kembang asli Indonesia aya di taman eta, lamun ti peting taman teh caang, kawas nu ngagantung di langit. Taman eta salah sahiji ruang makan anu bisa disulap jadi ruangan resepsi pangmewahna, lamun upacara kawinan diayakeun di dinya, biaya sewa pasti puluhan juta, bahkan mungkin ratusan. Udin ayeuna loba duit, moal hanjakal ngaluarkeun duit sabaraha wae oge asal bisa nyenangkeun icih. Jadi tujuan utama ayeuna nyaeta ka Padma. Tapi Udin acan apalan lamun layanan Hotel Padma ngadopsi layanan member, ngan ukur anggota anu geus kadaftar anu bisa nyewa jeung pake fasilitas didinya. Salian ti eta, layanan memberna oge dibagi sababaraha kelas, silver, gold, platinum sarta diamond. Ukur member diamond anu bisa nyewa sakabeh Taman Gantung. Syarat jadi member lain ukur bisa nyimpen duit sebagai deposit, tapi kudu jelas oge status sosialna di masyarakat. Turun tina taksi Udin langsung dihadang ku dua kamanan pake jas rapi ala hotel gede. Punten, tingalikeun heula kartu member anjeun, cek saurang anu dina ceulinan nempel alat komunikasi headset wireless anu nyambung kana HT dina cangkengna. Sabenerna aya anu leuwih haknanya bagian resepsionis di jero. Tapi bubuhan Nenjo Udin turun tina taksi bari papakean anu dina sakujur awakna moal nepi ka harga 100.000, beda pisan jeung tamu lainna. Hal ieu nimbulkeun kacurigaan gede. Kuring hayang panggih jeung manajer marketing pikeun reservasi, cek Udin kalem. Punten, anjeun teu bisa asup lamun acan ningalikeun kartu member, jawab kamanan. Di mana kuring bisa meuli eta kartu jeung sabaraha hargana? Udin nanya, punten, kartu member teu tiasa diproses dadakan, tapi kedah ngajukeun heula, jawab kamanan. Duh Gusti, sanajan loba duit gening masih susah jeung bara ringung kieu. Gerentes Udin bari gagaro sirah, nyambung.